catat kusadayana punten. Lamun ngajarkeun budak susah, budak bakal kuat mentalna. Tapi lamun ngajarkeun budak teu susah, si anak bakal tidak mengetahui bagaimana menyenangkan orang lain. Itu teorinya. Ajarkeun ka budak susah. Lamun budak teu diajarkeun susah, biasana si budak teh bakal nyusahkeun nepikeun ka kolot. Dan dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Tapi kalau anak itu dibiasakan susah, dia akan bisa menyenangkan orang lain dan dia akan mentalnya bagus. Nang di urang teh sok cenah bae da beungpeung aya karunya tong disusahkeun. Cuman anak engke nepikeun ka rumah tangga ge anger nyusahkeun kolot we moal eureun-eureun. Naon sababna? Teu diajar susah hirupna. Ajarkeun susah hirupna, Pak. Ngarah teu tegang hirupna. Ya. Maaf ini ya, saya terangkan di mana-mana. Simkuring kapungkur, lamun hayang daging hayam ngadaguan muyung hayam teh. Sok Bu, budak ayeuna mah hoyong hayam tingali unggal aya unggal pengkolan, prep chicken di mana-mana. Budak ayeuna mama hoyong chicken gewat aya tingali 5 menit. Tah baheula mah ngadaguan muyung. Kalaresan aya nu muyung, Pak, itu hayam muyung. Keng lacu cenah urang bodreksinan heula cenah. Sugane cager daguan 2 poe coba. Aya ku aya nu muyung di daguan heula kudu 2 poe. Tapi saya pada waktu itu tidak suudon sama sama ayah saya. Saya tidak suudon sama bapak saya. Naonnya apa teh ngadidik teh nemnikeun ka di lebar-lebar teuing eta hayam. Pak cing di itu hayam tos muyung. Keula cenah ucu daguan cenah urang bere parame heula. Udah kapungkur mah kitu hayam teh panya lamun rieu teh sarua ubarna teh jeung jelema. Karena dulu tidak ada dokter hewan, jarang kan begitu. Ngadoa we ka Allah sang kantong cager cing teh hayam, hayang daging hayam. Bakat tingku hoyong daging hayam ngadoa, ya Allah tong didamangkeun cing teh hayam teh. Cenah muyung we ngarah abdi tiasa nuang daging. Eta bu 2 dinten hayam Pak teh cager-cager. Langsung nyarios deh Pak, itu hayam teh geuning muyung keneh. Kejung atuh ayeuna mah bae pencit teh cu cenah. Bisi kaburu paeh cenah. Pencit teh Pak. Kupun biang diurus ngangge uyah, ngangge pecin, ngangge koneng, tos sakitu. Eta digoreng, dikakeb heula, dikakebna ge sanes dina kulkas datan aya, ditutupan eta teh Bu, nya dina baskom teh. Eta apa begitu digoreng, alhamdulillah nikmat. Salama ngurus hayam neme ngasaan hayam muyung harita. Punten Pak, saya baru tahu oh iya kolot teh ngajarkeun tong ngeunah teuing hirup teh ngarah engke bisa nyenangkeun batur. Dan ternyata itu tah ieu hasilna ieu jadi ustad tinu hayam muyung. Sigana Pak lamun hayamna teu muyung sigana ustad leuwih ti kieu cacakan tinu hayam muyung wae kieu. Karena itu persoalannya. Ternyata saya baru tahu apa namanya lebar-lebar teuing lain cenah ngarasok entong ngeunah teuing hirup teh atuh cenahnya dan ngurusna ge capek tong ngeunah teuing cenah. Keun we aya rezeki mah ngarah engke kabeuli tanah, ngarah engke kabeuli imah cenah. Urang jual hayam teh jeung naon jeung domba teh kitu. Kenapa? Karena itu didik anak itu susah biasa bukan senang susah tapi murang kali teh Bapak hirup teh senang diajar heula mikir. Tong sagala ditedunan teuing naon bisi ka ibuna engke budak ngalawan ka bapak.